nya. Temanggi-manggi dia isuk. Duh, kumaha ieu nya kapikiran besi Ujang. Geus lah kuring mah mikiran deui enggak kalupakeun. Endek jeung si Monik ke, endek jeung saha tah geus lah bodo amat. Sadar diri bae lah aing mah zamanena bogona di ka si Monik. Sugan melakapan si Ujang lah kulak kuring mah neuleuh beungeutna. Bosen amat kontrak di Nuhubul, hayang pindah ke dieu. Aya punya kontrakan di dieu. Nanya ke saha ieu nya? Setelah nanya ke preman nuker kamari bae. Neng, kemana? Ih, buat cicing bae. Neng, ada ngomong neng, jalan heula. Oh neng, ama jelema susah. Gawe ke baju doang di kebon, di jahe gawe ke pabrik juga jasa. Neng DKB ge geus syukur ama jaru masa jelema teboga, jelema susah. Ah, hayang nikah jeung neng ge asieun neng. Sin kunaon? Sin teu bisa nyukupan neng. Jangan ngaruh masa jelema teu mampu. Soalnya tanggung jawab lelaki mah gede di dunia jeung di akhirat neng. Oh, neng hampura. Ah neng percuma diteruskeun ge. Aya neng teu percaya mah Aa, karena kunci hubungan teh eta kudu saling percaya neng. Aduh, aing nyesel terlalu boga pikiran negatif bae ka si Ujang. Geus lah engke ku aing jelaskeun ke aing ka imahna bae. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi. Udah tak ada punya di pos. Cobalah gitu. Mana ya anak buah aing si Cokong. Rehe lah punya. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi. Dasar jelema sinting. Emang aing masih tinggi, tapi parahan iya. Wah ini ya. Baju bae, gebuk eta mah. Aing sia mah teu kira-kira ngaledek aing. Jadi tiura ngetakeun aing. Aduh sia jeung datang-datang nyanyi teu paruguh. Atuh aing aing. Sia-sia. Aing. Ya kan gua aing. Akan teh aing ya. Nambah-nambah sia ta. Tah hayang ngenyakan tai sia. Siapa ngomong ke situ tadi? Aing salah ngomong. Aya punya preman nuker kamari. Sugan ge aya. Tah, eta aya. Geus lah sampailah. Anjing sia. Sia. Sia aneh-aneh sih, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Neng? Iya mang, dek nyangan kontrakan kosong di dia aya kontrakan kosong nggak sih? Aya Neng kontrakan mah. Aya nu ngisian ge dikosongkeun ku Anino mah Neng, tenang bae. Ih serius nih mamang. Neng soalnya hayang ngontrak di dia. Geus Neng, kayak ku kontrakan di DP-an yo. Terus lah ulah repot-repot geus dianterkeun bae jeung geus nuhun. Saya ku antre yuk. Kong, si tangguhan di dieu nya. Atuh aing dulu lah. Geus tangguhan di dieu nya. Neng. Macam barang bagus yang dibawa. Itu tenang itu. Neng, kunaon anjing? Hayang pindah kontrakan ka dieu. Atuh hayang pindah be di dia mah kosna adem. Oh lah Neng adem di dieu mah di pinggirna ge saha deuleu. Heeh, padoang arang pabrik. Ih Neng, main orang pabrik bae. Teu kadeuleuk kitu geungeut AA doang pangeran salju. Buktina bae Neng adem di pinggir AA. Fred. Ih, no, lukur.
Ih, kayak gini. Cuma daun doang neng ieu mah. Itu besingan hilut doang, nunya geus dicokotkeun. Ya, sama-sama. Lumayan lah nya kabuk nanya. Iya, jauh keneh henteu. Henteu eta tah diburi Maneng Indri. Perasaan aing aya suara kecrekan ieu. Tapi usah saha deh. Iya, ngomong usaha. Henteu neng, tuh, beureun deui nyampe neng. Tah, iya neng kontrakan Mang Pe ieu. Oh iya, kontrakan nama teh nya. Ish, tenang geus ulah ngomong mahal-mahal. Coba atuh mana mana. Ayo, udah nih digerokan ya. Mang Pe. Keluar sih, anta keluar dikarek kau aing. Waalaikumsalam, main naon ya kate aing keur ngisang main karek bae aing naon sih ka dia. Iya kontrakan kosong teh yo. Iya, aing kontrak ya calon pemajikan urang. Enggak, percaya mah percaya. Emang bener neng calon si kate? Ih, bohong mang, ulah percaya. Jauh urang gembung. Woi, ngomong-ngomong yuk, kontrakan aing kosong jain panas yo. Woi, atuh keudeng kate. Neng masuk dulu aja ya. Periksa dulu ya tempatnya ya. Saya mau masuk kena maling sama. Eta sian maling maling. Lumayan lah sekieu mah. Emang orang kate. Oh, datang. Neng, gimana itu kontrakannya bagus nggak? Bagus sih. Beraha duit sebulan na. Lah. Mahal kan neng mau gope sebulan. Woi, mahal amat diacak-acak gue ini nya. Kerok aing kate ka dia mah atuh. Peran ku dia lah gope doang ieu. Enggak, 2,5 bae. Wis, pego geus pego. Ang. Ih, 2,5 lah. Naon geus dah, 2,5 teh naon sebulan lah. Ya, Tapi deal ya. Deal teh ya. Ya deal. Deal ya. ayo, setuju. Oh, kontrak di dia sih mana. Tah, geus nu main naon tah. Tapi isuk bae mang di sina bari mere duitna. Oh, kalau satu tuh nanon. Kayak di besok ya. Iya. Itu baik. Baik, selamat lah. Baik ya. Si anu nya geus dianterkeun. Iya, sama-sama. Neng geus nyaho kan kayak isuk tadi deui. Oh, isuk ka dieu teh. Anu baliknya. Lu hadenya di jalan aja. Hmm.